saninten buah saninten dibawa ka parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Moal ngambek ibu, moal nyeri hate, moal saninten buah saninten beli cendol di kalapaan, hapunten abdi hapunten si ganteng bade pamitan. Dah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mangga urang kawitan saparas urang kenging berkah tur ridho Allah Subhanahu wa taala, ye acara urang awitanku sasarengan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna kahatur wawakil ti calon panganten pamagat anu baris ngadugikeun paniatan pangersa Bapak Ahmad Sukmana sumangga di haturanan. Pangersa keluarga besar Bapak Amir Sumirta Dinata rawuh ibu anu kusim goreng dihormat, pangersa keluarga besar Bapak Dr. Nes Edi Supna rawuh ibu anu kusim goreng dihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Dina leresan ieu aya opat es pamaksadan simkuring. Anu kahiji es anu kahiji seja silaturahim ka pangersa Bapak Amir rawuh keluargana sadaya nu aya di dieu. Mudah-mudahan tiasa nyambung silaturahim ieu nyaeta nyakatkeun duduluran antawis keluarga di Cilimus sareng keluarga di Cijati. Es anu kadua nyaeta silatul waqdi sim kuring seja nyusur anu kapungkur anu kantos dibadantenkeun seja matri janji pasini antawis pun anak jang Muhammad Harisma Utomo sareng Neng Nopi Anggraeni diwuwuh ku dua sepuhna waktu sarita nya dina dinten ieu pisan nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu utama seja nikahkeun pun anak sareng tuang putra. Bapak Ibu sadaya rupina sakitu anu tiasa kasangakeun kakedalkeun ti sim kuring kalain asmana Bapak Edi Supena. Atur nuhun tina sagala rupi penampianana, hapunten tina sagala kakiranganana. Boh bilih sim kuring dongapna ka dieu kirang tata rawuh basa kirang panata cologog. Mugi agung cukup lumur nada jemar siapunten. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, alhamdulillah. Atur nuhun pangersa nembe ngedalkeun ka asih, ngantirkeun ku rasa kadeudeuh, ngadugikeun paniatan panginten ti calon panganten pamagat kalayan eces jentre singkat padat akurat. Pamidi etang tadi mung aya opat pangersa, opat es nu kahijina silaturahmi, silatul mahdi, silatul mal, sareng silatul doa.
sim kuring wios pamili tamihan es nu kalima es nama saudara Stelami sumangga atuh urang tampi ku pangarsa wa wakil ti calon panganten istri pangarsa Bapak Dodi Abdul Qohar pangarsa semangat dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalah salam keur ngaliwat duka tarunduh duka sarareng ngajawab salam dengan itu semangat itu ya. Melak jati sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng urang ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Bu, ridho, pamugi-mugi nu ngawal salam tur ikhlas sing dikersakeun ku Allah sing tambih rezekina, sing tambih kasehatanana, sing tambih mobilna, sing enggal angkat ka haji, sing enggal lalunas hutang. Tariknya pedas beda anu tarik sorana teh eta teh gede tanagana. Ibu hadirin anu sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sakumaha pada kauninga ku urang sadayana kedal pamaksadan tinu janten sepuhna calon panganten pameget neme eces jentre atra nyatra kalawan kahartos pisan kumamanahan sim kuring teu aya sanes panginten anu kahijina anu utamina saja silaturahim antawis keluarga besar ti Cilimus miwah keluarga besar ti Cijati sim kuring nampi silaturahimna. Mudah-mudahan kupatepangna urang di ieu patempatan singan jantenkeun wasilah turunna rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh anu utamina pisan mah tadi ge nyaurkeun ti kasempuhan seja masrahkeun anu janten putrana tegesna Aa Haris seja dipasrahkeun kangge ditikahkeun sareng pun anaknya eta Neng Nopi. Namung sateu acana sim kuring nampi kana naon pamaksadana neme peryogi kauning aku urang sadayana utamina ku Cep Haris miwah para sepuh wirehing pun anak tegesna Neng Nopi teh pabri disebat atah mah masih keneh atah. Atah ku pangawara tebih ku pangatik masih keneh meryogikeun pangaping sinareng pangjaring ti para sepuhna anu malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah sinareng mawadah sinareng warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalayan asmana Bapak Amir sakali kalayan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim sim kuring seja nampi kana naon rupi pamaksadan tinu janten sepuhna calon panganten neme. Malihan neme mah ngajajabkeun teh masrahkeun teh ku opat es abdi mah ku 3 pe. Dibales ku abdi mah bapak lah. Nah, pe anu kahiji ku sim kuring ditampi pisikna saha A Haris. Sakieu gandang sakieu gagahna ditampi ku sim kuring. Bungah sim kuring salaku sepuhna. Pe anu katilu pesakna yakin usi pesakna Haris kandel lebih tebiti Cilimus kasih jati mual mawa pesak anu kosong pasti kandel pesakna. Pe anu terakhir pasekna kusim kuring ditampi pisik pesak kandel pamite nyanak pasek kusim kuring moal ditampi awasnya moal ditampi duka pangersa aya pasekan gitu. Aya alhamdulillah maka ku musim kuring ditampi ku opat pe pisik pesak pasek anu paling utamina. Kumari gitu urang doakeun urang rum-rum ku bang doa sabadana ieu diakad ditikah dilaksanakeun mudah-mudahan sing tiasa ngawangun rumah tangga anu ngarunggu nu kawas duku ngarandakah kawas manja ngarendek kawas sereh kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kacai sing getol mandi kadarat sing getol salat tiasa silih simbeuh ku kadede silih kojayan ku kanyaa tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Amin ya rabbal alamin. Rupina eta pisanggem sim kuring kalayan asmana Bapak Amir miwah Ibu Titin anu tiasa kadugikeun bobosa panon carang sapakan bok bilih aya basa anu ka baduk kalbu kagedag mana nedasi pantun nedasi hapunten anu kasuhun
maklum biwir teu deuweung kulut letah teu tulangan teh ya Bapak, saninten buah saninten dibawa ka parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Moal ngambek Ibu, moal nyeri hate, moal saninten buah saninten beli cendol di kalapaan, hapunten abdi hapunten si ganteng bade pamitan dah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.